parah nih. Serahkan semua harta yang tidak kalian punya. Harta yang kau punya. Oh iya, maaf salah. Serahkan semua harta yang kau punya. Saya adalah begal dan dia bos saya, Jack Marpaung. Ah, saya mah enggak sieun. Kita mah enggak percaya ya mereka begal. Iya. Apalagi kamu. Ajin, paman, terpercayain. Tembongin atau kamu. Aduh, malu paman. Ih, jangan malu-malu kamu. Biar dia sieuneun. Oke. Tutup panon. Katanya dia adalah begal yang sudah menguasai daratan dan lautan. Jam terbangnya sudah kemana-mana. Siapa aja yang kau begal? Banyak, sudah tidak terhitung. Aji. Ya, maaf. Ih, kakak bener ya ada tatonya. Iya ih, kakak juga jadi takut. Mana tatonya cicak lagi. Sudah, jangan banyak omong. Jangan, serahkan. Jangan. Serahkan. Jangan. Awas. Aduh, iya. Akhirnya kita berhasil membegal. Mudah-mudahan kita dapat untung banyak. Belum sampai. Dangdut. Mana tuh ya aing? Iya, dulu yo. Ayo, aing di baturan ha. Turkeun aing, heuh. Acil, aya urang kudu ka mana yeuh? Atuh turkeun heula aing kae da aing rumah secenapal mah. Oh, nama tuh. Ka mana, Acil? Tuh dana tuh loba barudak. Sok ka ditu tuh kan loba jalma ieu dagang mah. Urang kudu ka ditu. Oh, sok ajaran tuh ka ditu. Oh, atuh. Oh, sah. Siulu. Ah, nah itu kalah meludus gitu. Hoi, Buya. Astagfirullah. Hoi. Si Aik dagang ikut lempangan. Aing dagang, Cil. Ngan aing era. Aduh, atuh mal payu-payu saya dagang teh. Aduh, da kumaha dia tuh, Cil? Aing era. Kudu kumaha aing yeuh? Aduh, ngesok parkir deh, balik deh tuh ladangan barudak tuh. Sesok buru, sesok kuat tah. Tuh. Alah. Sesok tah. Bade, meser. Tok. Sabaraha? Cil, Nanti kan. kadi heula ka dieu. Plastik aing eueuh. Sia aku ya, dagang teh segala eueuh. Ya apa? Acil. Nak kecap lagi can diisi. Aduh, Sabaraha ieu, Jang? 2000. 2000-an. ih. 2000-an sadaya. Coba antosan. Ya, Jang. Meser A. Mangga, Ibu. 5.000 A. 2000-an. Enggak sekian. 5.000 A. Nah, gua saus. Mangga saos. Nah, kumaha eta budak leutik kalah karim dit. Nah, duitna kumaha ieu ai? Acil, Aduh, nanti ku ya. ka dieu, Cil. Ka dieu heula. Kumaha geus reak. Beak beu teu payu. Syukur ai payu mah. Tapi aya duitna eta teh sok diisukeun. Aduh, masih mah gede-gede goblok pisan. Diisukeun kumaha? Oh, bieu barudak ngagerenyek nyerokot baso aya duitna eueuh geuning teu mere. Nah, tawa di dieu mah kitu, diisukeun. Lain diisukeun ke sia anu geblok. Bikeun basona penta duitna. Aduh, kumaha tuh Acil bieu barang loba pisan. Ah, geus tarimakeun we kuya lah. Paling sia bangkar tuh.
sama malila dagang teh seminggu oge ngeusan cenah. Wajib. Nah ieu sia aya kahayang oding. Nah ek dagang baso. Dagang bajigur aing tadeuh atuh geus siapan heuh baso ieu teh. Wajib teuing. Nah sia ieu aya kahayang ke dadaya kanan sia dagang nu kieu. Heueuh sal maksakeun aing daripada jiga maneh gitu nah kumaha pengangguran. Aing ayeuna mah menata masa depan. Wajib teuing sia kalau ngahina ke ka aing. Ayo sia nyokot baso ti mana ke PO Laris Jaya? Ti bos Atep di Karawang aing dianteran dipaketkeun. Oh ti Karawangnya. Heeh. Jadi ieu sia ieu ti Karawang dipaketkeun ka dieu kumaneh? Nya heueuh atuh dipaketkeun. Bener euy. Mana kita basona? Atuh nya puguh ngeunahna mah. Naon sia kunyuk. Heueuh pancan aya aing karek mimitian. Sugan aing teh heueuh we. Aya baso mah aya. Aing Tinggal teh ngulung. Mun ayaan mah ayat meuli cepeun make head. Tungguan ku aing di kulu heula. Ah, ngulu bola mah meureun lila oding. Moal nalila kumaha? Moal lila. Sakedeung. Sok atuh isa kedeung mah tungguan ku aing di imah. Heueuh. Lumayan panglaris penting ayeuna aduh. Sal. Sal. Sal baso. Naon tadi? Baso naon? Ah, sia mana kumaha cenah sakedeung ke head. Aing kalaka ka tas madang. Nasi aku mah cungur. Sia ke head nu kumaha mah. Nyebutkeun sakedeung aing kala lapar manten ke geus madang lah embung. Ji atuh kumaha baso aing ieu geus ngulup 100.000-an aku mah. Cih, atuh bet teu nyaho teuing ke head. Lepok ku sia kabeh, aing geus madang lah. Aku ae ding. Ji isal nak kumaha ieu baso aing karek geek ngalarisan ah anjing nak kumaha aja baloba 100.000-an. Anjing banyak kudu ku aing dilebok. Rek diedarkeun ka mana wayah kieu ku aing. Aduh. Anjing. Milih Rizky salah aing indar goblok teh aku apes lah hujan gede gerak. Ciris anjing. Keur marosok teu meunang anjing teh hujan di mini gede kunyuk teh. Heuh geus atuh bebelaan teuing sia hujanan usaha teh. Bebeakan pisan sia mah. Napa lamun aing teh usaha aing ujung madang kunyuk. Nah. Anjing kumaha ieu aing. Baso tuh, Cuk. Baso. Heeh. Oh siap Sal. Mang, baso mang hiji. Ladaan. Ya mang, ladaan mang. Oh, atuh lah. Campur mal. Oh sok mang campur lah, ku masih mang we aing mah. Atuh. Ya, tos jadi ladana sabaraha sendok ya? Tos mang. Ah, 5 sendok mah radu hadeut. Nun mang. Kayaknya mang. Mohon mangga. Sama pesan. Moal lah. Nah. Bayar Cuk. Geus ali bayar. Cih, nah jadi kudu aing nu mayar geuning. Ji, nak kumaha kunyuk pas teh nawaran ka aing. Nah nawaran kumaha aing Ucup? Nak kumaha cenah cek mana tadi baso. Ke baso teh pan eta Ucup tukang baso. Padahal we sia geus hujanan bisi tiris, geunah mah tuluy ngabaso. Nu nawaran naon aing ka sia? Nak kumaha pas teh nawaran ka aing teh kunyuk. Aing ada kata nyebut kieu teh. Cup erek ngabaso. Aya teu? Eueuh. Heeh. Nah aing ngangkur kieu cup baso. Si kumaha kunyuk baso. Nya bayar atuh aing teh meuli sia teh da teu boga duit. Bayar ku sia. Anjing, cuman aing teh dipangmayarkeun ku sia Isa, nak kumaha sia mah kunyuk. Anjing, aing mah teu kurang karo kudu mayar baso. Sisa nak kumaha. Keur mah aing ge dercan meunang. Aduh anjing, apes sih mah kunyuk sia Isa.